A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abdal abidin waddaharad dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Amangtu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwahu. Amangtu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwahu. Amangtu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limaknan. Waksamuhu jeung ari babagianana kalam salah satu netaya tilu ismun kahijina kalam isim wa fi'lun jeung kaduana kalam fi'il wa harfun jeung katiluna kalam harap. Jaa anu datang ieu harap limaknan barianan mawa harti. Bismillah alhamdulillah urang kamari parantos rengse netelakeun permasalahanana bab kalam teras masalah syarat-syaratna kalam. Mangga kanu teu acan uninga perkawis bab kalam sinareng syarat-syaratna kalam tiasa ditonton dina video anu sateu acana. Tinggal dicek wae dina halamannya, langsung di ieu wae ditonton wae. Supados teu tinggalkeun hancana. Tayuna urang teraskeun bae kana masalah anu salajengna nyaeta masalah pembagianana kalam. Urang teraskeun bae kana masalah anu salajengna nyaeta masalah pembagianana kalam. Kedap. Ini ada pulpen ieu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu jeung ari babagianana kalam. Wa aqsamuhu jeung ari babagianana kalam salah satu netaya tilu ismu nyaeta kahijina kalam isim wa fi'lun jeung kaduana kalam fi'il wa harfun jeung katiluna kalam harap. Jaa anu datang ieu harap limanan barianan mawa harti. Di dieu musonib dek netelakeun kana pirang-pirang babagianana kalam. Ari babagianana kalam eta aya sabaraha hiji, eta aya tilu. Naon wae anu tilu teh nyaeta kahijina kalam isim, kaduana kalam fi'il, katiluna kalam harap. Harap anu kumaha? Jaa anu datang ieu harap teh limanan barianan mawa harti. Jadi pembagianana kalam teh eta aya tilu, hiji kalam isim. Naon anu dimaksud kalam isim? Anu dimaksud ku kalimah isim teh urang lumpat heula ka tengah sakedik amang ye di dieu nya. Nah. Mana tuh? Gerak tah ieu. Ari anu dimaksud ku musonib anu disebut kalam isim teh nyaeta al ismu. Wahwa kalimatun dalas ala maknan pinapsiha walam tuktaron bizamanin wad'an. Ari kalimah isim teh nyaeta kalimah anu nuduhkeun kana maknana eta kalimah dina awakna sorangan barianan henteu dibarengan ku zaman dina wadona. Ka Zaidin contona sapertikeun lapad Jaidun. Tari kalimah isim teh nyaeta kalimah anu nuduhkeun kana maknana eta kalimah dina awakna sorangan barianan henteu dibarengan ku zaman dina wadona saperti lapad Jaidun. Wa ana tah jeung lapad ana, wa hadza jeung lapad hadza. Jadi ari kalimah isim mah nyaeta kalimah anu nuduhkeun kana maknana eta kalimah teh barianan teu dibarengan ku zaman. Zaman anu sabaraha hiji, zaman anu tilu, ke urang tetelakeun zaman anu tilu di hareup. Kitu nya. Ngan di dieu urang bahas heula eta zaman anu tilu supaya henteu soak teuing ke ka hareup kitu. Ngabeh apal zaman naon wae nya. Kahiji zaman anu tilu teh nyaeta zaman madi. Hiji zaman madi. Naon ari zaman madi nyaeta zaman anu geus kaliwat. Ari ngaran zaman teh atuh lamun cek harti asalna mah naon? Harti asalna zaman teh waktu gitu. Tah hiji zaman teh aya tilu, hiji zaman madi. Naon ari zaman madi nyaeta zaman anu geus kaliwat. Lamun ieu mah waktu kamari, poe kamari teh eta zaman madi disebutna. Zaman madi nyaeta zaman anu geus kaliwat, hiji zaman geus kaliwat kamari. Itu kemaren. Tah, nu kaduana aya zaman hal. Naon ari zaman hal nyaeta zaman eukeur. Sekarang ayeuna tah kitu nya. Ari zaman hal teh zaman anu eukeur, ayeuna anu eukeur di jalanan kitu nya. Tah eta zaman hal.
anu nomor katiluna nyaeta zaman teh zaman istiqbal. Naon atuh ari zaman istiqbal nyaeta zaman pikahareupeun. Zaman istiqbal teh zaman pikahareupeun isukan. Jadi urang teh hirup di alam dunja teh henteu leupas ku zaman anu tilu. Zaman teh henteu loba, zaman mah kur aya tilu gitu. Tah zaman teh aya zaman anu kamari, aya zaman anu ayeuna, aya zaman anu isukan. Tah waktu teh kur aya tilu, kemarin, sekarang, dan besok gitu. Tah eta waktu teh aya tilunya. Tah kalimah isim mah nuduhkeun kana maknana teh henteu dibarengan ku waktu anu tilu eta kalimah isim mah. Dicontohan di dieu ku musonif, naon contona? Lapad tah nya. Contona ieu lapad jaidun ngaderek deuk euy kela. Contona lapad jaidun tah ieu. Tah lapad jaidun di dieu teh henteu nuduhkeun kana makna zaman. Jaidun ari ki jaid we istuning ki jaid. Henteu dibarengan ku sugan ena. Ieu teh jaid anu kamari. Lapad jaidun teh maknana teh jaid anu ayeuna, jaid anu isukan. Henteu. Di dieu teh jaidun we istuning jaid gitu. Teu dibarengan ku zaman anu tilu bieu, teu dibarengan ku zaman madi hal jeung istiqbal henteu. Jaid we istuning gitu. Wa ana jeung lapad ana hartina naon ari ana? Hartina teh ari kaula, ari kami, ari aku, ada apa denganku? Aku ini teh ana teh ya. Tah gitu. Tah lapad ana di dieu sarua henteu dibarengan ku mana zaman. Ari kuring istuning ari kuring we sugan ari kuring anu kamari, ari kuring anu ayeuna, ari kuring anu isukan henteu. Maknana teh teu dibarengan ku zaman. Ana teh ana we ari kuring matak urang Arab geuningnya dina sinetron karari tu asok ngomong ane tah lain ane ana gitu. Ana teh naon ari kuring tah engke bakal ditetelakeun nya lapad ana teh naon jadi tarkibna macana kudu kumaha i'robanana naon tangke dihareup urang bakal tetelakeun. Tadi dieu teh ana teh contona kalimah isim. Berarti lamun aya nu nyebutkeun ana tah ana teh kalimahna isim kadenya. Jaidun kalimah isim, ana lapad isim. Wa hadza jeung lapad hadza. Tadi di hadza kalimah isim. Naon maknana lapad hadza? Ari ieu gitu. Ieu tah gitu. Teu dibarengan sugan ku zaman ieu anu kamari, ieu anu ayeuna, ieu anu isukan teu. Jadi kalimah isim mah teu dibarengan ku zaman anu tilu. Balikan deui nya. Jadi ngaran kalimah isim teh nyaeta kalimatun dalat ala maknan pinapsiha walam tuktaron bizamanin wad'an. Kalimah anu nuduhkeun kana maknana eta kalimah dina awakna sorangan bari henteu dibarengan ku zaman dina wadona. Kajaidin sapertikeun lapad jaidun, ana jeung lapad ana, hadza jeung lapad hadza. Jadi garis bawahna mah kieu, kalimah isim teh kalimah anu nuduhkeun kana makna bari henteu dibarengan ku zaman gitulah nya. Jadi kalimah anu henteu ngandung makna zaman gitu. Kalimah anu henteu ngandung makna zaman. Tah. Kayak bakal ditetelakeun kalimah isim aya sabaraha hiji, naon cirina kalimah isim, naon wae kalimah isim teh tangke bakal ditetelakeun nya dina bab anu salajengna. Ayeuna urang teraskeun deui kana kalimah anu kadua. Cek tadi babagianana kalimah teh babagianana kalam nya sarua keneh kalam jeung kalimah teh nya. Cek tadi babagianana kalam teh anu nomor kaduana teh nyaeta aya fiil tah fiil nya. Waksamu salah satun aya tilu kade. Engke dihareup aya hiji deui karek beres hiji kalimah isim nya. Tah urang lanjutkeun deui kana kalimah fiil anu kadua. Naon atuh ari kalimah fiil? Set, urang lumpat ka handap mana tah. Tah ieu asani al fi'lu anu nomor kaduana teh nyaeta kalimah fi'il. Naon atuh ari kalimah fi'il? Wa huwa jeung ari kalimah fi'il teh. Wa kalimatun dalat ala ma'nan pinapsiha waktu rinat bizamanin wad'an. Tah ari kalimah fi'il teh nu kumaha? Nyaeta kalimah anu nuduhkeun kana maknana eta kalimah dina awakna sorangan barianan dibarengan ku zaman. Tah kalimah fiil mah sabalikna tina isim. Isim mah tadi henteu dibarengan ku zaman, ari kalimah fiil mah dibarengan ku zaman. Zaman anu sabariji, zaman anu tilu. Zaman madi, zaman kamari, zaman hal, zaman ayeuna, zaman istiqbal, zaman pikahareupeun. Tah kalimah fiil mah dibarengan, balikan deui nya. Wa kalimatun dalat salamanan pinapsiha waktu rinat bizamanin wad'an. Nyaeta kalimah anu nuduhkeun kana maknana eta kalimah dina awakna sorangan barianan dibarengan ku zaman dina wadona. Kalimah fiil mah nyaeta dibarengan ku
ku zaman tah gitu. Zaman anu tilu gitu. Tah kusabab dibarengan ku zaman anu tilu gitu, timbul pertanyaan gitu. Da moal mungkin ayeuna hiji kalimah nyekel kana tilu zaman gitu. Ayeuna moal mungkin urang digawe, urang keur barang gawe teh ngagawean tilu zaman, moal mungkin sakali ngagawean urang ngagawean tilu zaman. Enggeusna eukeurna jeung bakalna moal mungkin hiji jelema kitunya. Tah mangka di dieu kalimah fiil dibagi sabaraha hiji? Dibagi ti tilu gitu. Kalimah isim teh dibagi tilu, ke ditetelakeun naon wae anu tilu teh nya. Tah urang lumpat deui. Di dieu dijelaskeun ku musonifnya. Tah kumaha lamun kalimah fiilna dibarengan ku zaman madi, misalkan zaman geus kaliwatnya, tah di dieu aya penetelaanana. Tah ieu geuningan aya. Urang baca heula nya, fa intil kal kalimatu ala zamani madin. Tah. Fahiya al fi'lul madi. Tah kahiji tah. Tah lamun mah nuduhkeun itu kalimah fiil teh kana zaman anu geus kaliwat. Tah madinya aya zamani madin tah. Zamani madin, zaman anu geus kaliwat. Pahya tah haritu ngaran fiil teh eta fiil madi gitu. Tah lamun mah kalimah fiilna dibarengan ku zaman anu geus kaliwat, zaman madi, mangka eta fiilna teh fiil madi. Jadi lamun kalimah fiilna dibarengan ku zaman anu geus kaliwat, mangka disebut fiil madi. Tah hiji berarti kalimah fiil teh sabariji? Karek hiji nya, hiji fiil madi. Tah kalimah fiil teh aya karek hiji nya, hiji tah. Ke sabaraha deui? Hiji fiil madi. Ari contona seperti lapad kumaha? Contona seperti lapad koma, nahwu koma. Tah contona seperti lapad koma. Hartina naon ari koma? Koma di dieu teh hartina teh geus nangtung. Nya. Geus nangtung tah koma geus nangtung. Tah di dieu kalimahna kalimah fiil. Fiilna fiil madi. Naon sabab fiil madi? Kusabab nuduhkeun kana zaman anu geus kaliwat, mangka disebut fiilna teh fiil madi gitu. Hiji tah nu dibarengan ku zaman madi. Masih aya 2 zaman deui cela gitu. Wa indalas ala zaman yahtamilul hali wal istiqbal. Tah di dieu tetelakeun deui jeung lamun manuduhkeun itu kalimah fiil teh kana zaman eukeur atawa bakal, fahiya al fi'lul mudhari'i, eta ngaranna fiil mudhore. Tah itu fiil teh ngaranna fiil mudhore. Terus tah di dieu ku musannif ditetelakeun deui nya. Tah lamun eta fiil netelakeun kana zaman eukeur atawa bakal, jadi mah 2 nya. Eukeur atawa bakal. Lamun misal eukeur atawa bakal, ta eta fiil teh diaranan ku ngaran fiil mudhore. 2 tah kalimah fiil teh. Hiji tadi fiil madi, tegasna mah kalimah fiil anu nuduhkeun kana makna zaman anu geus kaliwat. Anu kaduana fiil teh fiil mudhore. Nyaeta fiil anu nuduhkeun kana makna zaman eukeur atawa bakal. Ari contona seperti kumaha? Nahwu ari contona yakumu, seperti lapad yakumu hartina teh eukeur nangtung atawa bakal nangtung gitu. Eukeur nangtung atawa bakal nangtung. Tah ieu diaranan ku fiil mudhore, tuduh kana makna zaman eukeur atawa bakal. Tah tuluy dituluykeun deui kitu nya, urang tuluykeun deui. Wa in dalat ala tola bisyai'in fil mustaqbal fahiya fi'lul amri. Nah hukum. Tah lamun manuduhkeun eta kalimah fi'il kana makna nyupri hiji perkara dina zaman anu bakal. Lamun manuduhkeun eta kalimah fi'il kana makna nyupri hiji perkara dina zaman anu bakal, zaman engke. Pahya taritu kalimah fi'il teh fi'lul amri, eta fi'il amar. Tah diaranana fi'il amar. Jadi anu nomor katiluna teh
kalimah fiil anu nuduhkeun kana makna tolabu syai'in ieu tolabu syai'in teh makna nyupri hiji perkara dina zaman pikahareupeun diaranan ku fiil amar, tegasna mah seperti ari nyupri dina zaman pikahareupeun teh seperti marentah gitu tah. Maneh teh kudu nangtung gitu, seperti kudu nangtung maneh gitu tah, seperti kan kitunya kudu nangtung maneh teh ta eta urang nitah kudu teh kan jadi iraha nitah nama suga nitah enggeus nitah eukeur atawa nitah bakal kan gitu. Jadi maneh teh kudu nangtung gitu. Tah urang nitah kudu teh henteu kudu ayeuna, maksud ayeuna teh ayeuna mah pan ayeuna gitu. Tah kudu mah berarti nangtungna teh sanggeus dititah merenya gitu. Jadi sanggeus ditah pasti bakal nangtung gitu. Sugan ayeuna pas nitah pas nangtung henteu kan? Tah gitu. Tah eta makna maksud nolak tolabu syai'in fil mustaqbal teh kitu, makna nyupri hiji perkara dina zaman pikahareupeun teh kitu. Disebutna fiil amar mana tadi teh pode aya Fahyal pilul amri gitu tah, maka lamun seperti kitu mah diaranana fiil amar gitu. Ari contona seperti kumaha? Nahwu kum tadi dia dicontohan geuningan ku musannif oge. Nahwu kum ari contona seperti lapat kum kudu nangtung aranjeun kabeh gitu. Kum kudu nangtung anjeun lalaki hiji gitu. Kum kudu nangtung anjeun gitu tah. Jadi eta makna tolabu syai'in fil mustaqbal, nyuprih nah hiji perkara dina zaman pikahareupeun gitu. Tah ieu dibarengan ku zaman istiqbal, maka nu kieu disebutna fiil amar. Tah jadi tegasna kalimah fiil teh ceuk tadi kebalikanana tina kalimah isim. Ari kalimah isim mah nyaeta kalimah anu henteu dibarengan ku zaman. Tah ari kalimah fiil mah nyaeta kalimah anu dibarengan ku zaman anu sabaraha hiji? Zaman anu tilu, zaman madih, zaman hal, zaman istiqbal. Lamun eta kalimah fiilna dibarengan ku zaman madi, mangka didinya diaranan kalimah fiilna teh fiil madi. Itu contohna seperti lapad koma. Tah terus kumaha atuh lamun eta kalimah fiil teh dibarenganana ku zaman hal atawa zaman istiqbal, mangka didinya diaranan ku ngaran fiil mudore. Contohna seperti lapad yakumu. Nah, terus kumaha atuh lamun eta kalimah fiilna dibarengan ku makna nyupri hiji perkara dina zaman pikahareupeun, tegasna makna tolab dina zaman istiqbal. Tah eta diaranan ku ngaran fiil amar. Nahwu kum. Jadi kalimah fiil teh aya tilu bagian. Da kusabab dibarengan ku zaman anu tilu. Hiji fiil madi, kadua fiil mudore. Tah ieu nya mana bi teh? Aduh euy. Rada lieur nunjukkeunana hampuranya punten ya. Kadua fiil mudore, tah katiluna aya fiil amar gitu nya. Tah jelas kitu nya. Kalimah fiil teh aya tilu gitu. Tah orang lanjut deui. Balik deui kana permasalahan anu awal nyaeta babagianana kalam. Beres urang tadi netelakeun bagian kanu kahiji kalimah isim, terus bagian anu kadua kalimah fiil. Tah ayeuna urang anu katiluna. Naon ari anu katiluna? Nyaeta kalimah harap. Naon ari kalimah harap? Tah ieu bakal rada lieur nya. Anu ieu mah bakal rada lieur. Sabab abi oge lieur gitu. Bagian anu katiluna teh nyaeta kalimah harap. Naon atuh ari kalimah harap? Ditetelakeun ku musannif di dieu. Anu dimaksud ku kalimah harap di dieu teh nyaeta wa kalimatun dalat alamanan bigoiriha, hartina teh kalimah anu nuduhkeun kana maknana eta emana bi teh. Tah kalimah anu nuduhkeun kana maknana eta kalimah dina lian awakna sorangan. Nahwu ila wa hal walam wa qauluhu ja'ali ma'nan. Dicarioskeun deui ku musannif anu harap anu dimaksud ku musannif di dieu teh harap anu ngabogaan makna, harap anu datang itu harapna teh limanan barianan mawa harti gitu. Jadi harap anu ngabogaan harti ngabogaan makna gitu. Kalimah anu katiluna teh kalimah harap anu ngabogaan makna gitu. Naon maksudna harap anu ngabogaan makna teh ki musannif? Anu kumaha harap nu ngabogaan makna teh? Tah ditelakeun. Yani bihi annal harpa layakunu lahu dukhulun pitali fil kalam illa idza kana lahu maknan kahal walam fa inna hal maknaha al istifham walam maknaha an-nafi gitu.
Jadi harap anu ngabogaan makna anu dimaksud ku musonib di dieu teh nyaeta harap anu ngabogaan makna gitu. Jadi harap anu ngabogaan makna. Seperti kumaha contohna seperti lapad hal. Naon ari hal di dieu? Tah di dieu teh hal istifham. Kayak di mana diharapnya? Hal di dieu teh kalimana harap, maknana teh naha gitu tah. Naha naon gitulah. Naha gitu. Hal roa naha teu ningali gitu tah seperti gitunya. Walam jeung lapad lam. Lam mana napi gitunya. Maknana teh henteu. Lam yakum teu nangtung gitu. Lam di dieu teh naon nya teu petot-petot gitunya. Henteu berarti nya. Tah di dieu ditetelakeun pa inna hal dayen sanyanya na maknana pa inna hal dayen sanyanya na itu lapad hal. Maknaha ari maknana itu lapad hal teh al istifhamu eta makna istifham. Naon ari istifham hartina? Al istifhamu di dieu teh nyuprih paham. Jadi nyuprih paham tanda tanya lah gitu. Nanyakeun tah nyuprih paham teh. Mencari jawaban, mencari pemahaman tah gitu. Nanyakeun. Matak seperti pieu hal ataka nya tah sok kitu. Hal roaitu. Oh deui kela. Pokona menjadi maknana teh seperti naha teu ningali anjeun sapertikeun kitu tah hal roaita eta teh. Hal roaita bener. Hal roaita naha teu ningali anjeun gitu. Seperti kitu naha gitu. Ya hal roaita naha ningali anjeun tah kitunya. Jadi hal di dieu teh maknana teh nyuprih paham al istifhamnya. Jadi hal istifham nyuprih pemahaman menta nanyakeun lah intina mah kitu nya. Walam jeung lapad lam napi taman atuh tadi teh nya tah. Walam jeung lapad lam maknaha anu manana ari manana itu lapad lam teh an napi eta bangsa napi, bangsa nolak. Nampik gitu nganapikeun tah. Jadi harap anu dimaksud ku musonib ja'ali makna di dieu teh harap-harap anu kieu, harap anu hal seperti hal lam gitu nya, seperti tayeu ya tah nya bismi tayeu bismi tah bismi ya. Bismi di dieu teh kalimah harap anu dimaksud ku musonib nyaeta harap anu ngabogaan makna. Tah engke kahareupna nya engke dihareup urang tetelakeun harap anu kumaha wae anu ngabogaan makna. Nah harap jar, nah harap istifham, nah harap naon gitu nya. Nah harap lah anu kumaha gitulah. Tah jadi harap-harap anu kararitu gitu. Engke bakal ditetelakeun nya. Harap-harap pokoknya mah loba harap-harap anu ngabogaan makna teh. Jadi siap-siap we, siap mental, siap segala rupana nya, siapkeun otakna pokoknya mah. Kayak urang bahas dihareup kayak wah kayak bakal kahancal hanya. Pokoknya mah tinggal nyerian harapna teh nya bangsa wah lieur lah pokoknya mah, tapi insyaallah moal lieur ari ku dihafalkeun mah, ari ku dileukeunnan mah moal lieur ko mau mineng mutolaah mah nya urang mutolaah sasarengan kayaknya. Tah, jadi harap anu dimaksud teh nyaeta harap anu ngabogaan makna. Urang balikan deui. Jadi anu dimaksud ari bagian katiluna dina kalam teh nyaeta kalimah harap. Kalimah harap anu ngabogaan makna gitu. Ari patokan harap teh cek tadi teh wahwa kalimatun dalas alamanan pigoiriha nahu ila wahal walam gitu. Tah, naon atuh anu dimaksud nuduhkeun kana makna? Oh kuduna tadi netelakeun ieu heula nya, netelakeun patokanana ngan poho bae lah ayeuna we nya. Tah, naon atuh anu dimaksud wa kalimatun dalas alamanan pigoiriha teh nuduhkeun kana makna dina lian awakna sorangan. Anu dimaksud ku eta teh naon atuh Amang? Naon ki musonib anu dimaksud ku eta teh? Jadi maksudna kalimah harap mah nuduhkeun kana makna lian dina awakna sorangan teh. Harap mah moal bisa nuduhkeun kana makna lamun mah henteu babarengan jeung kalimah sejen gitu.
Jadi harap mah tidak berarti apa-apa apabila tidak ada dirinya gitu tah. Harap mah aku tanpamu butiran debu gitu. Jadi kalimat harap mah moal bisa ngebogaan makna lamun mah henteu dibarengan ku kalimat sejen gitu. Kitu tah kalimat harap mah teu boga makna. Jadi lamun teu babarengan jeung batur, jeung mana babarenganna tah jeung si kalimah isim jeung si kalimah fiil. Tah kitu si harap mah teu bisa aya maknaan lamun teu babarengan jeung batur gitu. Seperti ila naon di dieu tah? Ila nahu ila. Ila naon di dieu? Ila harap jar. Gitu. Ila harap jar ya teh. Ila di dieu teh bisa disebut ila harap jar ngabogaan makna ila harap jar, ngabogaan maksud makna di dieu teh kan ari ngaran makna teh kan kudu mufidnya. Kudu sampurna gitu kan nya. Ngabogaan makna di dieu teh ila teh lamun babarengan jeung kalimah isim. Nah, seperti kumaha amang? Ila di dieu teh ila harap jar tukang ngajeerkeun tangke matakan bakal dibahas kitu nya. Harap jar teh nu kumaha gitu, tukang tukang ngajeerkeun. Salagi si ila sorangan mah ini teh tak berarti apa-apa, dia bukan apa-apa karena dia sendiri gitu. Ila teh sorangan, teu boga batur. Barengkeun jeung lapad jaidun, ila jaidin gitu. Kaki jaid. Ilal ibili, ilal ibili kana onta aya maknaan jeung aya buktina ieu si ila teh naon ngajaerkeun lapad al ibili, ngajaerkeun lapad jaidin gitu. Tah si ila mah lamun tanpa dia aku ini bukan apa-apa gitulah ari kalimat harap nya. Jadi maksudna kalimatun dalat alamanan pi goiriha teh nuduhkeun kana mana dina lian awakna sorangan teh teu bisa lepas ti batur gitu. Jadi aku bermakna kalau ada dia, aku bermakna kalau ada kamu, aku tanpamu butiran debu. Tah kitu harapnya. Tah eta nu dimaksud kalimat harap. Tah harapna teh anu ngabogaan makna. Jadi datangna ieu harap barianan mawa makna gitu. Aya ari maknaan mah harti mah aya, artina teh aya, ngan kudu datang heula ke kalimat sejen. Da kitu maksud namanya. Geus boga manana mah boga, ngan teu bisa nuduhkeun ku sorangan. Makna urang teh naon atuh gitu. Urang teh apa artinya bagi kamu gitu tah si harap mah nya. Lamun geus panggih we jeung batur karek aya artian. Jadi kalau aku dan kamu disatukan menjadi satu satuan gitu. Jadi gitu tah kalimat harap mah nya. Tah. Jadi urang balikan deui nya. Jadi ari babagianana kalimah teh aya ti 3. Kahijina kalimah isim, kaduana kalimah fiil, katiluna kalimah harap. Naon ari kalimah isim nyaeta kalimah anu nuduhkeun kana mana eta kalimah bariana henteu dibarengan ku zaman gitu. Naon ari kalimah fiil nyaeta kalimah anu nuduhkeun kana mana eta kalimah bariana dibarengan ku zaman dina wadona. Zaman anu sabaraha hiji, zaman anu 3, hiji zaman madi, kadua zaman hal, katilu zaman istiqbal gitu. Lamun eta fiilna dibarengan ku zaman madi maka disebutna teh fiil madi. Lamun eta kalimah fiil babarenganna jeung zaman hal atawa istiqbal maka eta kalimah fiil teh disebut fiil mudore. Lamun eta kalimah fiil babarenganna jeung zaman jeung naon? Jeung zaman anu nyuprih kana hiji perkara dina zaman pi kahareupeun. Tah maka eta dibarengan eta fiilna teh ku fiil amar tah gitu. Jadi tegasna kalimah fiil di dia dibagi 3, hiji kalimah fiil madi, kalimah fiil mudore, kalimah fiil amar. Anu katiluna dina babagian kalam teh tah ieu nya meh jelas tah. Anu katiluna dina babagian kalam teh nyaeta kalimah harap. Naon ari ngaran kalimah harap teh nyaeta kalimah anu nuduhkeun kana mana dina lian awakna sorangan gitu. Dina lian awakna sorangan, contohna seperti lapad ila, wahal, walam tah eta nya. Harap mah nuduhkeun kana maknana teh lamun babarengan jeung kalimat sejen gitu. Aku tanpamu butiran debu gitulah hayang ringkes namanya, ringkesna ngapalkeun patokan harap mah gitu. Aku tanpamu butiran debu, aku bermakna bila ada kamu gitu.
kitu we ringkes nanya ngahikeun harap mah. Tah di dieu ditetelakeun deui ku musonif, negeskeun deui musonif teh nya bisi. Jadi harap oge henteu sembarangan harap kitunya, maksud ceuk musonif teh harap di dieu teh lain sembarangan harap. Jadi harap anu dimaksud ku musonif di dieu teh mana atuh nya? Tah, ieu nya. Harap anu dimaksud ku musonif teh nyaeta harap anu datang barianan mawa harti seperti tadinya harap istifham. Tah lamun mah eta harap batina bangsa adegan, harap bangsa adegan, contohnya seperti kun kumaha harap bangsa adegan? Contohnya seperti zai zaidin, zaina lapat zaidun, dal bakna iyana lapat zaidun jeung dalna lapat zaidun. Tah di dieu mah lain harap anu ngabogaan makna, tapi di dieu mah harap anu bangsa adegan gitu. Zai harapnya ya harap dal harap, tapi lain harap nu ngabogaan makna, harapna teh harap anu bangsa adegan gitu. Bisa jadi makna sote ieu lapat harap jai ya jeung dal, bisa jadi makna sote lamun mah dihijikeun jaedun karek aya maknaan, lamun mah misah mah jai hungkul ya hungkul ba hungkul tidak berarti apa-apa dia teh eueuh maknaan. Tah nang ku sabab geus ngahiji kieu zaidun di dieu geus beda deui urusana, lamun dihijikeun mah lain harap gitu, lain harap di dia dihijikeun mah. Da ari ngaran adegan harap mah hiji tepikeun kadua, ti hiji tepikeun kadua huruf. Tah ieu mah geus terdiri tina 3 huruf gitu. Ieu geus terdiri tina 3 huruf, mangka di dia disebutna geus lain kalimah harap, di dia mah kalimah isim lamun geus ngahiji kitu mah nya. Tah jadi kitu sakitu bae meureun isim kuring ti peribados kangge mutolaahna. Bilih aya pertanyaan atanapi aya kritik sareng saran sumangga ditulis wae di kolom komentarnya. Kangge sadayana meureun anu sejang ngiringan mutolaah tong hilap di share, di komen sareng di like nya. Sakitu wae ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.